Masak udang tepung di dahana jeung pecel sayur beuh nikmat. Tah ayeuna mah isuk-isuk teh ceu arek meresan heula imah anu pabalatakna kos kapal peupeus. Heueuh itu ut kamari sore da peuting teh boga meresan dikumpulkeun we di juru disapukeun. Jadi ayeuna isuk teh kari ngawadahan we jeung nyapukeun kaluar runtahna. Asa leuheung cing teh ayeuna mah teras asa eueuh hayaman. Biasana mah kuat sok sing tampelu atuh da. Kapokeun suganda kamari di burak-bari. Ceu urang teh boga udang geus lila kuat kapopo teuing. Kalobana itu saparapat geus pake nyen sebelah kamari ge 2 kali. Basa si balik kamari ieu teh digoreng tepung poho deui wae. Halus keneh teh nya tapi di amuan mah teu bau ieu teh. Dibersihan heula ayeuna atuh urang tulus ayeuna mah digoreng tepung. Aya genep siki mah tapi lumayan we lah jang dengan sangu isuk ayeuna. Urang marinasi heula sakedeung ameh nyerap bumbuna sabari ngagoreng tahu heula. Talina mah ieu teh huluna teh dijieun empe-empe. Tapi rupana geus kitu sieun teu ngeunah dipiceun we bieu teh. Ning ieu jang baturna mah aya goreng tahu asin pedas jeung pecel sayur repokana mah dijamin nikmat dahar ayeuna mah. Heueuh saeutik-saeutik oge ari loba mah rupana jadi loba geuninganna. Lanjut ta ayeuna urang nipungan si udangna ieu teh 2 kali nganclomkeun kana caina teh jeung 2 kali penepungan kitu we kos nyeun ayam chicken geuninganan pokona mah urang mah sok resep lamun tipungna karasa pedes jeung katuncar geuning jadi rasana teh asa leuwih ngeunah kitu tuh pan ari ditariguan mah jadi baradag nu asal segede cehil oge kabagian we ieu mah 2 siki ewang wae mah hayang loba ge da eueuh nu saeutik we urang mangpaatkeun heueuh meuni geus seungit ya meuni nyelangsang kana irungna teh tuh udang tepung sudah jadi tuh ceuk geus arasak ayeuna mah hayu urang dalahar tapi hanya kalpisan ceuk tadi teh baterena beak jadi teu kapidiokeun. Tah ieu teh yang kabeurangna geus mani geus gegero. Sakalian cing teh urang bersihan ya urut masak tadi ucat cerot geuningan loba minyak kaitu ka dieu. Tadi nama ieu teh arek ngepel geus cepel laladog di imah teh. Tapi asa wargah cing teh didenge-denge teh sadayan gegerowan di belah dapur teh. Ya ceu ibu nganterkeun sangu ning ieu. Yeuh cenah jang de arsa sangu ti Pak Prabowo. Seperti biasa geuning enak mah unggal poe dibere jatah. Menuna teh ning aya daging, orek tempe, sayur jeung buah lengkeng. Coba cing teh ngasaan dagingna meuni palal ku koneng.